Tuh erek minta tolong kan ai baceona pada duit gitu ya. Bener. Ya kan orang apal ya aya mah duda beunghar gitu. Kamari geus ngajual karet, kamari geus ngajual kopi, kamari geus panen sawah. Coba jualin mah. Aing melek pek we hayu teh. Aduh, naik ke mana itu teh? Atuh da sieun abi mah. Moal naon ke cuang sumpelan we ku naon we tuh. Wawalan ku kos kaki hade. Nyarekan Moal lah cuang takol kuning mah eleh itu mah sagede kalapetong. Ya kitu tah. Oh, yap moy, cang kajaro, yap rek dituduhkeun kamarna ambe ngareunah sarena kitu di tah. mana ya? Itu di luhur tah moy tanah kadinya moy. Ka itu. dieu? Heeh. Talung aya naon aki-aki. Di duit teh aya moy. Aduh. Ih, bidadari. Juga babanguk. Buat gerai. Ya, Aduh, cing atuh ka pemajikan teh sing mesra. kumaha Udah orang? kasar wae. Dulu pemajikan aing keur gawe naon? Budak meureun aya. Heuh, walti etan resepna. Hah? Pamajikan. Gampang. Lamun ngambeknya si tetehna suku maha wae. Ye, lamun ngambek mah gampang, tinggal suntrungkeun da geus alabatan triplek ieu eta mah ipis. Triplek mah kandel, Neng. Penasaran nya? Penasaran. Yo, biasanya sok aya di luar. Heuh, paneta teh udah beunghar. Heeh. Maksudna kumaha maksudna? Heuh, ku aing bejakeun tangke di ditu nya. Heeh. Pokona maneh nurut we ka aing mun hayang duit mah. Mesar wae ka pemajikan. Yo, kieu dicontohan yo. Tah, kieu lempang. Naonan. Payu Mana tadi ngomong naon jiga naon? babanguk. Sia kalah ngecek ka aing. Bisnis. Heeh. Bisnis di sababaraha negara urang teh Mang Buntong. Heeh. Yo, di Thailand, di Hong Kong, Malaysia. Pemajikan si Ciwong cerot ku aing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Teh, ate kaup ningali bikang anu herang. Trot. Kenapa non gesok matak rada caang. Trot. Komo deui lamun ningali ti berang. Trot. Karena barang eta matak ngajak perang. Trot. Capek aing nyanyigenan. Pemajikan aing kemana nya? Itu ka dieu. Beres lagu pemajikan teh ka dieu keneh. Aman aing mending keneh di dieu. Di mama anceuk. Gandeng. Biwirna eta baco. Aing ratujit. Mending di dieu aing nyang heuy aman. Ongko pemajikan aing teh biwirna mending melek pekna. Geus alah batan. Naonnya ganeng we ganeng. Bieur we. Hanjakal aya, tapi da ngeunah. Salah. Nano we rasana. Ajojing ala ala ajojing. Trot. Sah capek. Aduh, ka mananya ieu teh aki-aki peo teh di teteangan eueuh wae. Tah, di dieu tah aki-aki teh. Aki-aki. Aya naon atuh si Cimoy? Naon maneh di dieu aing neneangan ti teh tadi. Rahulang we. Enon mana ka dieu? Minta duit. Aing duit di mana tuh si teh pantegawe aing na ge? Cek aing neneangan pagawean. Apaan enggeus aing geus dengan pagawean kamari ge aing geus ka 5 negara aing dengan pagawean. Kemana 5 Ka Hong negara? Kong aing mah. Sok. Ka Thailand, ka Malaysia. Aing geus neangan kan eueuh teh meunang. Oh, mending kan neneangan kalian tai Batman daripada kenal yang tai aing. Bosen kenal yang teh maneh mah. Lagi aing indit aing rek ka ditu pokona mah ulah kabalik sen menang duit mah. Oh, Oh, awas mun bohong. heeh. Ih, semoga lapisan aing mah. Ieu naon dilahirkeun tina naon ieu nya? Bool sugan nu kieu mah. Ampun jeung aing nang duit ka mana tuh kieu? Liur kieu mah euy. Aing guling ka si aya ah.
Aing melek pek we hayu teh. Aduh, naik ka mana itu teh? Mun itu tubruk itu aya naon maneh? Oh, Eta dulu si lato-lato di ngalangan we jalan sia ka mana deui? aya kulin ka itu. Ka mana? Aya naon eta meni? Aing kerungsing ye. Kerungsing aing lato-lato. Wajah kamu kayaknya lagi suram. Kugu suram setegus hayu we nanya deui aing keur suram ye. Aya naon? Aing di imah meni rujit aing mah Itu atuh. naon pamajikan? Heueuh cak aing melek pek wae. Ya pamajikan kitu mah piceun aya tuh, Wong. Tepadu dipikeun kitu teh salabatan ka sato cak aing mah atuh mah. Daripada sorangan di kitu wae. Lah geus kakak beki riut aing mah atuh. Lato-lato teh sia. Nah, aya naon si Marjuang terobah-robah kalah ka kupulutus teh puguh aing didumpak. Dak teh sugan rada euslem. Aduh, ya meni kesel ya teh jadi duda kesel aya pamajikan rudet. Aya aya nu nitipkeun pamajikan atuh ke aing rek diingu ku aing lah. Aya nu nitipkeun pamajikan mah rek diarah rek dipulung. Sugan anu pak kulampreng da dieu ngaliwat kitu ieu nitip pamajikan. Rek diarah ku aing malah padahal teuing jeung sakalian peuting mah. Jeung aya anu haneut-haneut. Ih, Ale, kapan datang? Makin ganteng. Aduh. Ih, bidadari. Juga bebenguk. Iya bebebna ya Ale. Payu. Lah, mana tadi ngomong naon jiga naon? Hah? Bebenguk. Sia kalah ngecek ka aing. Ya pan heueuh eta biwirna juga hiu. Ngecek. Ya. Batur mah irung teh mancung teh keluar. Ieu mah ka jero. Juga paralon. Mangalai, ka ditu lah nya. Oh, siap. Ya piseurieun lumayan euy. Aya ieu ke rumah laweung, Aing mah. cingkleung, lemang buncong. Jelema burung. Aya jalma burung ka dieu, aya gawe naon ka dieu? Aa buntong lagi Geus apa? kapangge deui bae aing mah. Cager mah Wong. Gering. Gering ku naon? Lieur mang buntong. Nah, liar ku naon? Urang di imah ayo geura melek pek pamajikan tos Hah? si Moy. Hah? Ini rujit. Heeh. Aing mah lamun dieukeun mah matak TBC. Nah, teh bese pada mah. Yeuh atuh da gandeng. Ayo melek pek. Cucu baceo. Ye, Mending kene mang buntong. ye, dengekeun ngaran-ngaran awewe mah pasti melek pek biurna dua. Oh kanyaho geuning? Oge nya. Heeh atuh. Bibir dua, Heh. si melek pek. Pasti melek pek luhur handap. Berarti mang buntong nu baheula melek pek mah Ye. ngaleng oge. Dengekeun ayeuna urang kieu euy. Urang teh keur sorangan gitunya. Keur sorangan ye. Geus apa? Tah. Jang naon cek urang eta ambe teu badag. Ieu. Boga pamajikan aya genep mah, begeng geura. Kau urang ge begeng boga hiji ge ya. Liur. Matak kisi kan kana sira tunggal poe mang buntong. Liur. Ayeuna rek kumaha ayeuna? Teu kumaha sih sabenerna mah ka dieu teh. Atuh erek minta tulung kan ai baceona mah pada eueuh duit gitu Ya, ya. bener. Ya kan orang apal ya aya mah duda beunghar gitu geus ngajual karet, kamari geus ngajual kopi, kamari geus panen sawah. Coba jualin mah gitu. Nya itu silih tulungan orang teh jadi jalma teh. Oke, orang mah pinulung pisan, rek nulungan lawan bae urang mah ditulungan. Pan heueuh nya kitu urang teh mang buntong urang butuh duit. Ya, jadi kieu ai sorangan butuh duit mah nya. Sorangan butuh duit, urang butuh jang kepercayaan gitu. Da wing teh bogana naon di imahna gitu da mang buntong. Urang ulah-ulah nu aya di imah. Gitu. Naon atuh da eueuh deui. Naon bae atuh nu dipikaresep ku sorangan naon kira-kirana gitu. Nu dipikaresep. Ya. Budak meureun aya. Heuh walti eta nu dipikaresep mah. Hah? Pamajikan. Gampang. Da merek pek itu udah rumah resep. Gampang. Usaha nginjem duit mah jeung urang mah dibere sabaraha wae ge tah. Terus kumaha? Gampang segala urusna mah. Sok ngobrol heula jeung indung budak. Berarti orang mihapekeun pamajikan di ayah. Kudu eta mari eueuh ditendeunan sorangan motor peak sorangan mah. Imah geus lir. Omeaneun. Naon deui? Kumaha? Sok. Tidak butuh pisan duit gitu. Butuh mah kitu. Wani beli teu wani entong. Gitu.
Geus atuh ya urang erek bebeja heula badaminya. Heeh. Oke lamun kira-kira ya uing balik deui. Tah, kitu bae harewosan we pokona mah. Tapi kade Mang Buntong eta duitna kudu disiapkeun. Tenang, masalah duitna jeung urang mah Duh. tong hariwang. Pan urang teh keur aya bisnis. Heeh. Bisnis di sababaraha negara urang teh Mang Buntong. Heeh. Yo, di Thailand, Heeh. di Hong Kong, Heeh. Malaysia. Heeh. Tah, pokoknya bisnis-bisnis eta teh menjanjikan. Kan kamari uing keur pejet. Jadi rungkat bae gitu. Nah, ayeuna ku urang nu ti Mang Buntong rek dipake modal. Nya gampang, nggak penting mah aya borahna di urang mah bisa Geus. dibere Eta we ke urang ngebadamian Jik, nya. jik. Tung. Ajojing, ala ajojing. Mang Buntong, Euy. nuhunnya. Oke, siap. Dah, Kade harewosan. siap. Aduh, lamun bener pemajikan si Jiwong ditenden di aing eta entung gadena. Aing geus lila teh. Aing digawekeun ku aing di dieu terus dikompa lah. Aing geus lila ya katisan. Mun bager keneh kitu. Mantap. Sugan we jadi Mang Jiwong ka aing. Aduh, titipkeun yang budakna. Coba herang, gelis. Campernik bodoh-bodoh teh Mang Jiwong pemajikan diberikan ke aing. Mantap. Tuh ieu teh aki-aki teh lilasan datangna menang kitu duitna. Kita tadi teu datang-datang. Dulu pemajikan aing keur gawe naon. Aing berat nama ieu mikeun pemajikan ka si Buntong. Udah kumaha deui aing bakat ku butuh. Macara ngabadamiana nya euy. Seetik we. Beb. Talung aya naon aki-aki. Di duitna teh aya moy. Ayeuna mawa teh duitna. Ih apaan heueuh tadi teh urang teh geus ka seseorang. Heuh, Heeh. tapi cenah kieu ye moy. Bangke kuduna ngobrolna jeung maneh di dituna euy. Kami ni kudu jeung urang atuh. Heuh pan aing tadi ngolona ge na nya kitu teh pokona maneh nurut teh ka aing hayang duit mah teh. Oh, ka mana heula? Heuh engke tuh ke badamina di itu di si Mang Tapi Buntong. menang duit kan? Apaan heueuh menang duit ceu aing teh teh. Teu mah tuh. 6 ke heula atuh. Aing kuduna mah aing teh rada berat itu tapi da demi duit teh. Ya, maksudnya kumaha? Geus kayak di ditu lah ngobrolna di si Mang Buntong heuh. Talung ieu rada bager kieu curiga. Ih, apaan pokona mah aing ek bisnis ya moy. Engke lamun bisnis aing geus sukses di unggal negara eta ku aing maneh dicokot deui. Heuh ya ke di ditu ngobrolna geura. Geus ke di ditu da moal can ngarti atuh da set teh. Heuh buat geura-geura. Biasa nangis teh tara mesra kieu. Aing mah lain mesra ieu mah ngagigiwik maneh. Gawat. Atuh keh heula ini diseret-seret atuh dalin barang teh. Heuh ambe teh re bisi kaburu berubah pikiran si Mang Buntong na. Atuh Gawat aing teh. Gawat atuh, gawat geura ih. Ya, Aduh, cing atuh ka pemajikan teh sing mesra. Oh, udah kasar wae. Kasar wae pemajikan. Ya, kieu dicontohan ye. Tah, kieu lempang. tet naonan. Ih nyontohan kudu kitu lain ieu mah. Aduh aing mah. Lato-lato lama menduda sia nya. Si aing pemajikan aing ieu mah. Heeh, ke mana ieu teh ke mana? Mau aing we. Buat. Moal balik lato-lato kitu ngalengona geus dila teuing. Moal waras. Gawat. Atuh laun saeutik ih. Ya. Cimoy. Tuh, tempat tuh. Tuh. Heeh, kumaha? Heuh paneta teh duda beunghar. Heeh. Maksudna kumaha maksudna? Heuh ku aing bejakeun tangke di ditu nya. Heeh. Pokona maneh nurut we ka aing mun hayang duit mah. Heuh. Ke maneh ge Tapi di macam-macam. nah moal atuh moal macam-macam seteh ku aing diberena gitu. Mang Buntong mah bager jiga nama euy babari ka olona. Sia diajar tuh ngolo. Pan maneh tukang ngolo geus kadeu. Di ditu ya dijelaskeun. Buat maneh milu, Bro.
Luas. sana teh si Ya. Juang teh. Mana pokoknya kudu nurut tuh. Nya. Heeh. Ka urang. Tah, Sini ada bagus aya sih, teh. datang geuningan. Euy. Datang oge euy. Atuh. Mang Buntang. Mantap. Cicing. Sok diuk mah, Hah? diuk. Hah? Kumaha eta perjanjian teh? Pada Eh, cabak-cabak Urang bae. nempo heula alus majikan teh euy. Nya tuh urang mah taragaga atuh kan ganteng urang nageungan. Nyer. Kumaha ieu? Aduh. Euy. Naon sih? Apa? Cicing, nung deket ke pamajikan, sok diuk. Mang Buntang mah kitu sok diuk heula. Ya erek moal ieu teh. Ih heueuh erek tapi da ulah dikitu-kitu teuing kapan perjanjian ge teu kitu. Nya perjanjian mah urang mah asal Aya ayeuna rek kumaha ih? Ya sia teh nurut bae ka aing teh, nu penting mah aman we. Heeh. Yo, Hah, kumaha? perjanjianna pan teu kitu Mang Buntong. Nah, koyonya. Urang butuh duit jang modal. Ah. Tah, pamajikan jaminan. Balik sa teh menyajikan jaminan. Cicing nurut da aki-aki iya tuh. Tah, kitu kumaha? Tapi tong deket-deket teuing Mau kitu. geus deal. Tadi kan geus deal orang ngomong gitu. Apaan heuh da bieu tuh juga coy. Ulah kitu Mang Buntong ya ingat umur. Nya, urang nu pokok ikan sorangan. Aduh, nih telebar sorangan euy. Hah? Telebar. Kayak lebar mah lebar, panai ku kabut mah beda. Tapi ya makan ya. Cicing mah sia mah nurut teh heuh. Jadi kieu Mang Buntong, di dieu teh kayak naon wae gawena. Nah, di dia lagi menyuguhkeun kopi, Oh. susu. Maksudna Tetap. jadi pembantu di dieu. Lain pembantu beda jeung si ayah mah. Beda. Jadi Beda. urang mihapekeun maneh. Aing bisnis sapetingeunan bisa menang duit gede, bisa ratusan juta. Maneh ku aing cokot deui. Sakudeung piragenan. Bisa aing cokot deui. Heueuh atuh. Ya. Bakuna sing hasil. Wah, gitu. Iya, kayak bisa kabur. Ih, moal ya. Ah. Ieu mah geus apet, geus jinak. Oh, Jon. Kumaha kira-kirana duitna ayeuna? Aya, Urang langsung ditenden ya mah. Gampang duit mah. Cash. Nu kieu mah limited edition ya. Iya. Cicing, cicing aing ge ya, atuh Nya, aing nya. moal jongjon Oh, nya, mual janji, mual. Ya sing inget, sing inget kana beuteng mawa ieu teh juga buntelan hitut, drum di Siapa babawa. ngece dek aing erek duit moal. Bakal ngece hayu we ka aing. Erek moal. Erek. Tah kitu atuh. Nah, geuningan kelaka ka aing tuntungan teh. Mun erek mun moal. Erek atuh ya, erek butuh. Sok. Ayeuna Sabaraha we butuhna? 10 juta ya. Nah, erek 20 juta ku aing dibere. 10 we mah teh nebus dek Oh. dibawa deui. Oh, gitu. Oh mah tong dikukumaha ya. Nah, tenang moal. Nah, Dijamin kitu atuh urang percaya ka aya mah. Siap. Panai mah geus kolot mah barang lagi situ orang Nah, sini cicing. moal leus. Aing cokot deui ka dieu. Heeh, gampang Cimoy. Ya tuh kirimkeun ayeuna ya. Aik di cash apa rek transfer teh? Transfer wae dah. Nyang cash Ambe transfer aya nomor gampang. rekeningnya anu kamari lain. Heeh. Nyang Ya, 10 moy juta mah. mana sing nurut di dieu nya. Da moal wilayah urang ge. Kayak Ulah isuk di. lila Heeh, teh, isuk dibawa deui. Nya. Eh. Ya, mi HP. Siap. Oma tulah dikukumaha sia. Wah, tenang Awas, mah we. Jong. Aduh, moal. Aing rek jauh dia kena lage. Aduh, da karunya. Moy cicing di dieu nya. Di si ayah. Ulah lila isuk ka dede. Heeh, doakeun ke Awas, penting aing awas. bisnisna lancar. Aing Oh, bisnisna ya tengah Ya, penting. tenang. Ya. Ah, Ulah dikukumaha. nya moal. Geus. Omat ya. Ya, Jung rek balik mah, Jung. Heeh. Itu transfer gini ya duitnya mah. Heeh. Nya. Aduh, Jong, aya nu maturan urang. Maksudna ieu aya naon ya? Ya, maksudna teh di dia teh pan butuhan duit salaki sorangan teh. Heeh. Itu sorangan mah geus cicing heula di aya di dieu, babantu di aya maturan, cek baturan Jadi teh. pembantu maksudna. Teu moal malah jadikan pembantu, pada emang nunjukkan kopi unggul. Gitu hari isuk-isuk gitu tah diburit. Ya tuh gampang aja gitu. Tah kitunya sing bager di dieu heuh ku urang gerek dibere jang jajan bae mah. Gitu jang pangabutuh sorangan keun salaki maneh mah cenah usaha gitu. Ada isuk ge dan rek diteang deui. Nya syukur-syukur mun isuk diteang meureun sorangan diteang meureun duit aya kudu buru-buru digantian gitu. Lamun isuk teu balik meureun wayahna sorangan malah di dieu maturan gitu tah. Nya sing soleh di dieu nya. Soleh Sing nurut pisan ka ayahnya. Sing dikumaha-kumaha ku aya ge cicing bae nurut. pasrah gitu. Kudu pasrah sagalana Heeh. itu kudu nurutnya. Heeh. Tah geus kitu mah panjongjon gitu tah bising teu balik gitu salaki neang ka dieu Heeh ya heuh. gitu nya geus jongjon aya geus kitu mah geus nurut mah
Ya tahu orang jongjon di dia kan salaki mana mau lupa inget leh yang isuk burit sabodona teuing gitu. Nya. Lah jongjon gitu mah. Aduh, yap moy, cang kajaro yap rek dituduhkeun kamarna ambe ngareunah sarena kitu Di tah. mana ya? Itu di luhur tah moy tanah kadinya moy. Ka Itu. dieu? Heeh. Tah kadinya. Tah dinya moy. Oh, kemana dinya moy? Alah, bukan pemajikan si Ciwong. Cerot ku aing. Cerot. Nah, si Ciwong. Mana juang panggihan. Manggihan saha? Pan manggihan si Teteh pan can bebeja orang geus ngahiji teh can bebeja. Atuh da sieun abi mah. Moal naon ke cuang sumpelan we ku naon we tuh. Wawalan ku kos kaki hade. Nyarekan ge. Moal lah cuang takol kuning mah eleh itu mah sagede kalap petong. Tinggal kitu tah. Set eleh. Karena itu dipikeun ge naon urang tah teu hayangkeun bae ge antep. Begeng, tinggal truk neng. Tenang we. Lamun ngambeknya si tetehna suku maha wae. Yo, lamun ngambek mah gampang, tinggal suntungkeun da geus alabatan triplek ieu eta mah ipis. Triplek mah kandel, Neng. Penasaran nya? Penasaran? Yo, eueuh biasana sok aya di luar. Ini mah eueuh tuh, jigana ngarandang. Jong bebeja we jujurnya. Urang geus bareng sadele 5 bulan. Tapi malah naha. Lah, sabodo teuing pacek urang tinggal nyuntrungkeun. Nya si kekelap petong. Kararas we naman, rada teuas. Ieu mah ipis. Ya, Ya. ya kopi nak. Duh, nuhun ya air panginkan kopinya. Biasa Ya. sok ngeunah biasana kopi teh Rek nyai. naros. Kumaha nyi naros-naros? Nah si aki-aki itu teh wah ka dieu deui nya. Ya, keun bae nyi sing ngeueuh ka dieu mun urang mah geus alhamdulillah ieu teh geus kabubuktian. Buktian naon? Apaan eta geus gede, rek boga budak, rek naon rek mulang ka dieu rek kumaha urang tanggung jawab neung ke. Nya geus lah teh kumang kewe Nya ka geus jero ge, we di. Rek kalau ka durdan kena jeung ka jero we lah. Icing kumaha aya we di dieu ke. Aduh, alhamdulillah kopi dipanggieunkeun aya boga pamajikan deui mah teuh. Aduh, Gak ngobrol ayeuna mah. heuy, datang Halo Mang Buntong. Kiraha datang di kota. Anyar. Nah, ieu mah wasa ieu. Eta mana itu pemajikan? Moy. Moy salaki mana datang ya rek neang. Aduh, aing euy. Cingeng, Bisa. santai. Ieu. Tah, rek ngomong. Ayo mana ka we aki-aki. Aya pancan hasil usaha geuna. Hasil kebutuhan sapoe dan 5 bulan. Oke. 5 bulan kumaha aya tah mana nah jadi kitu geuning aya bayi dugong eta kunaon eta? Lu kan satu aing teh ditinggalkeun lila ku. Aya. Hah? Ieu nanaonan jadi kieu. Urang ge heran euy. Jih. Jigana urang kangeunahan jigana mah tengah haja. Ah, Hilap. teu Hilap Mang Jiwong, urang hilap. Hmm. Ampura Mang Jiwong, aduh. Aki-aki ieu saha? Aing geus boga feeling jeung pirasat aing mah tadina ge Cimoy. Sia mah kitu. Tah si aya ge kitu da beungeut banget lasun. Tah, kumaha Ya. moy? Aya. Sabodo teuing kok bae yang aya lah. Urang geus menang deui. Aduh. Aing persiapan daripada aing sakit hati. Maksudna naon? Cicing heuh eta maksudna naon eta aya bayi dugong gitu. Kapan nih alasanna mana ninggalkeun aing lila sadaya 5 bulan? Teu ideng maneh mah Cimoy. Aya. Kok bae jang aya. Ngan perhitungan nu baheula ya. Urang nginjem duitnya teu tulus urang nebus pamajikan ge. Aing geus boga ieu. Oh, Neneng nya. Jadi kitu, Wang. Ayeuna Tuh. kumaha, Neng? Urang mau bayar. Lunas. Ai, urang masalah bayar mah gampang gitu nya. Ya, enggak serido sorangan ieu mikeun ka urang ieu. Ridho. Moy, Geus ayo. sing Atuh ya ridho. tingali ya. Tingali. Ieu mending ageng kieu ieu. Alah, kok bae jang aya. Da eceon atuh setel. Masih ka pajarami kitu. Pembae aing mah kasep. Gas, aya nama kieu bae. Daripada orang rame nya di dia ayeuna mah yang cong arulin lah. Ngam ditraktir ku aya ka ditu. Ulin ka maya. Ah, ka mana mah cong ulin. Kita double date ya. Double date. Boleh. Gitu. Gas ya. Game on. Sok. Ha. Ya
Ya, Kemon ya. Kemon. Nyanyi dulu dong. Nyanyi dong. Ajojing, Ayo. ala ajojing. Trot. Ajojing, ala ajojing. Trot. Ajojing, ala ajojing. Trot. Ajojing, ala ajojing. Trot. Kaop ningali bikang anu herang. Trot. Kenapa non sok ngadadak jadi caang. Trot. Pemelamun ningali nateti berang. Trot. Karena barang sok ngadadak ngajak perang. Trot.